ayang besti sia ieu teh kamari mah ngencar heula nya henteu ngagulungan teuing pangsarean. Ka mana cenah ngencarna teh ayang ka mall atawa ka pantai. Tong sok berekspektasi anu tinggi ka sia ieu mah ayang besti najan ngencar oge pedah wae bade menghadiri acara samenan barudak ayang besti tuh tingali nya outfitna lagi sarua wae sia ieu mah nya erek ngepel sasapu ku kumbah. OOTD-na teh nganu dipake sapopoe wae ayang besti teuing atuh da teu betah ari kedah nganggo kudung segi opat teh komodi anu dibulat-beulit meni sok asa cara rakek tepung keur masa papanjang jalan sabari ngai sim abdi teh ayang besti meni kuat kecangklek ieu centenya tak keudak bungeun ayang besti di piwarang mapah nyalira teh meni keur ogohan pisan eta si bungsu tingali sia ieu mah meni kuat ka pohara nya nan datangan kehadiran oge kuat kadua kali geura ayang besti heula ieu iklan heula nya keponakan ieu teh ayang besti henteu wauheun biasana masuk suraseuri pedah make lipen kitunya sim abdi teh jadi teu kenaleun eta si budak teh tuh kapannya encan caning dimulai geus jajan budak mah sanalah aku berdiri dari pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah air marilah kita bersatu Indonesia bersatu keke ieu si bujang batur mah keur ngalagu kebangsaan ieu mah kalah ka susuruputan geus biasa ari dina acara-acara kieu mah nya barudak teh meni sok asa dikaryaankeun teu meunang henteu hayang jajan oge da apaleun meureun moal heueuh dicarekan daeraheun beureun indungna nyarekan teh nya Masya Allah nya zaman ayeuna mah barudak teh meni baroga cita-cita teuing ari keur zaman abdi mah nya lamun ditanya arek jadi naeun cenah ye heuduh ka hayang jadi naeun atunya anu penting mah jadi jelema bener wae gitu ayang besti jabah ningalikeun perpisahan zaman ayeuna mah meni menguras air mata ayang besti heueuh meni aya acara sungkeman sagala baheula mah da teu aya keur zaman sim abdi geuraanana meni kala kamilu sedih jaga tahun hareup mah nya mun dipasihan sehat tur panjang umur teh mah sungkeman sapertos kieu teh kaalaman ku sim abdi tur murang kalih nu cikal ayang besti kapan ayeuna mah kelas 5 naek ka kelas 6 gara-gara tingali ayang besti itu anak bujang sim abdi bisaan horeng jogetnya sugan mah ngan bisa nana teh ngurek jeung kokotoran wae ari horenganna teh nya gual geologi bisaeun teu eraan deui ieu teh supporter di tukang mah nya ibu-ibu tinggal rorowok cenah teh ye buru itu ka ditu nyawer beut ngan mimi deui cenah alasanana mah hese ku budak cen teh nya padahal mah duit nangis beak yo seketahnya dan nyawerna ge sami wae indung kolotna ari indungna mah nyawerna teh langsung wae ka tukang dagangna heuh teureun-eureun jarajana Gusti ah ieu masih cikal nuju perform ayang besti buat lagunana ge dua rupa ieu teh ayang besti karedok leunca tur JKT48 cenah beres nyana kelapor si bujang teras kasih cikal memeh uwi teh diajakan heula foto tur video bersama ku ibu guru wali kelas 5 na